Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys atau semuanya. Pokoknya jangan lupa tonton Cakenong TV, kontennya seru-seru. Jangan lupa di like, komen, subscribe, bagikan. Omatnya di komen, minta masukan anak. Ada nu bener, nu pedas, pokoknya komen lah. Jangan masukan buat Cakenong TV-nya. Terus berkarya, jangan takut bayangan. Oke? Maju terus, seniman. Thank you. Hai guys, dimanapun Anda berada, untuk YouTuber-YouTuber yang selalu eksis di YouTube, jangan lupa buat Cangkedong TV atau Cangkedong di channelnya pokoknya mah. Terus berkarya, terus berjuang, dan berkarya yang positif, dan berilah ada edukasinya di situ. Pokoknya tontonan jadi tuntunan, jangan jadi ejekan, tapi harus jadi ajakan buat semuanya. Cangkedong TV, love you. Alhamdulillah sok sanajan teu usaha nu lain oge kulantaran udah enak mah usaha teh dagang ke pasar teu payu ditutup ku pemerintah ngaputisun aduh ngajang alhamdulillah teh heuh lauk mah geus payu itu ngan debogan itu ge ngan payu debogan mah da biasana masuk aya banar ka dieu teh emang geus 4 bulan banar teh melolot wah teuing kepian biak bajing we itu kelapa teh Terus, kemana kita mas? Terus, kadio, ini anak. Oh, lor, kela, kadio, keruat teh. Kanan, lor. Was masih kenal dia. Oh butuh awit dewek teh hanya pager aing imah nu tukang nu bahayam di pager tapi ieu teh asa aneh aing perasaan gereng ka dia teh awi urang teh nah loba tapak mau kan ya tah model ieu daloler kieu sugan dia mah pandirinya mah nya sapopoe sok dibalong wae dia sugan mangihan jelema kitu anu keur nuar awi tapi dah cek di dia malur ieu teh lain suudon urang teh nya ieu teh heueuh sok aya nu nuar oh gitu budak leutik terus ieu memeurna nu gararing sabare ieu teh heeh gitu tapi dari mah muji awina marah lu si telur nyeta ya sakalian nyen pager we atuh yang ketrek gitu da lain ku loba gitu kan sakieu-kieuna aya da di dinya keur naon di dia dia telur kieu dia teh ningalian balong diiseun gitu kedah dijual laukna teh kami teh menang 2 kilo setengah olah loba geuning muha di teh usaha na malu berkieu ningan dengan TPC dulu dinya mah leuheung teu usaha ge nyata rajin teh eta pentingna urang hirup kudu rajin teh nya alhamdulillah jadi sakalian kieu teh aya jang korek-korek sok alhamdulillah itu mah dia tinggal eta we biasana sok ka dieu ngalongokan benar kelapa teh ayeuna mah geus 4 bulan mah biasa sok 2 bulan ka dieu teh oh kalapana sok di kaluarga oh di keluar hari kitu mah ayo kabeneran ye tah kieu pentingna urang teh nya ngobrol teh sing kumaha lu boga dulur sok mulian kalapa teh kan biasana mah sok balanya ka ditu tuh ka Cipatu Jago sabab jauh jaba PPKM kan teu meunang eta mah hari PPKM teh naon dulur siapa dewek ningalina TV we PPKM nya meureun sebangsa ning singkatan seperti SMP teh oh gitu nya tadi dia mah da tipihna pareuh rusak gitu da ari-ari urang mah geus kolot geus karolotnya sok jual di pikiun ka budak ngora we PPKM da artina mah teu apa jeung urang teh da keningan da mah teh teu nurut pemerintah kumaha gitu ada hukum atuh awasa baru teh ngaring ke ngasih atuh lamun edek dikaluarkeun mah ke ku sorangan ditelepon dulurna heeh dugan cocok barangna terus ngarora keneh teh nya kieu we ningan itu saware soalna ya nama nu payu teh lain nu kolot kalapa teh kade ye kumaha awewe kolot-kolot kalapa payu kan dinya mah awewe wae hari kalapa mah enak teh kan keur covid jadi
lumayan ya hargana teh ngan kudu nu ngora nu keur meujeuhna komo kalapa hejo mah. Oh gitu. Oke ku sorangan atuh di ieu. Oh lah mending kene lamun teu mah jelema mana telepon, tingali barangna naik sorangan gitu. Pokona mah kieu we mah terusnya urang teh jarang ka dieu euy lah nya roream loba gawe. Heeh. Lamun keur ngulampreng di dieu teh nya kenuan balong kepang ningajan teu nya nu sok ngalaan awi aing asa jengkel awi teh mis-mis anu maok teh anu maoknya. Heeh, atuh kitu. Urang silih titipkeun gitu. Bener. Di dinya keur aya di balong nya urang nitipkeun di dinya, lamun nya eueuh nya dititip ka urang. Kumaha lamun kieu? Lamun kali-kali urang sok kalah bae jang pager. Heuh bae aing kudu wawung nu penting asal bebeja. Asal bebeja pun bae naon dijeng dikoretkeun da awi mangke ge jadi deui. Iya, nu telurnya. Padahal mah abi teh aku aing goblok katik. Kurang dari sia ciga nu kurang saeundan erengnya. Lah, ini teh. Tadi teh anu meuli lauk duitna leuwih 100.000. Nya sakuan we urang teh. Keur usum kieu mah lumayan kan 100.000 ge. Cuman teh eueuh judulan aing boro harariwang leuleukna ge. Alhamdulillah Gusti, lauk teh geuningan. Beres lebaran kamari loba keneh wae. Barala ieu can kaurus. Duh, ngandewegan kitu nih asal loba teuing. Aduh, corona teh teu payu. Aduh, malawan wae banar can ngilik-ngilikan wae ka dieu. Balong masih halal gitu kumaha. Cing dialih sugan anu mantu itu sugan. Banar ka mana? Sugan ku corona. Banar teh. Hari itu mah geus ngobrol sama. Oh, kitu nya. Heeh, kitu nya. Ke kurang ditelepon lah. Iya, Gampang lah. lah. Ampura di geroan bisi keur sibuk. Kan bae da sibuk na jelema. Wah, keur ngobrol jeung si Kobos. Aing curiga si Entus malah mah jauh. Kijing jeung kijing wae jelema eta mah ngabejaan teh ka urang geus. Mun kitu mah ngabejaan urang di bawah moal sampai ka dieu. Ari ngaweaan menta we nomor ek plus wae si Entus teh. Tapi ka urang wekejana sia. Aing mah awas ku aing terus tah. Keuh atuh da lah. Tapi urang make penting tingali urang di tangka imana sih. Bejakeun ku aing pamajikanana. Lah. Nah, balong teh doangnya dia. Masa suka deui. Cak, keur di mana? Lain geus meunang can barang teh. Masih kana kalapa. Kamari ngomongna hese barang cenah. Oh iya aya di dieu kabeneran nu nawaran. Teh we atuh ka dieu lah hayang ame gampang ngobrolnya teu puguna telepon mah. Aya loba barangna mah aslina keur marujeuna. Heeh. Ditungguan aslina. Yuk. Sip cair teh kudu hese piduiteun mah. 5 ai batik gede bisa poya-poya. Yes. Mana bekas kate? Tapi dah ieu balong nama. Kalapana ieu deui. Weh, Bos. Tadi di dieu mesti neangan. Neangan ka mana? Neangan, Bos. Kalau yang belut, pokoknya ke sawah kalau yang copet di tang eueuh. Koplok nu neangan kana liang belut emangna aing teh naon? Ka dieu di dieu lah. Beneran. Urang tadi teh ngobrol jeung sajeung si Mang Entus nya. Terus ngobrol ke mainna teh rek ngaluarkeun kalapa cenah biasana mah kurang mana cenah. Kalapa ieu, Bos? Heeh, ngan geus sabulan cenah gua nyokot. Urang inget ka didinya. Ka didinya kamari nangan barang, susah barang cenah keur payu Neangan kan. kartu ka dieu eueuh. Geus we jadikeun. Barangna mah loba tuh tingali. Kira-kira ieu sabaraha ton, Bos? Hargana sabaraha? Hari ngomongna mah aya kana wah 50 ton ge aya. Kan barang teh hargana teh mun teu salah mah hayang 6.000-an tina sasirah teh. 6.000-an kewe urang puguhkeun deui ku di dieu nya. Nya Kira-kira duitna nyampak can? aya tuh, Bos. Masalah
duit mah sama tong percayanya tinggal gesek dewek cia nya kusorangan jeung sintus beri ditanyakeun hargana oke kusorangan dibejakeun ka didieu pisabaraheunna transfer we nya duit namanya nya kirimkeun we norekna transferna gampang oh nya kitu atuh bosnya ieu pang-pangna tos burit teu non sanutup jongko deui heeh sok atuh kela di ieu nya kusorangan dihubungi lah gampang siap bos. Iya tuh teker nostalgia bahwa masa kecil dulu lebih bahagia daripada sebelum sekarang mengenal cinta. Nanti, dong, tokanan di dunia, ayo, ewe, awewe atemanya di daun, minum para gimana ya? Ayo. Balik Bati unggul milik bati mana we anjing 10 juta we manolol tah ti sintus na 4.000-an ku aing dijual 6.000 kan lumayan nihil bisa poya-poya aing ieu buah anjing barudak kosok kokan awi aing teh pada cek sintus ku barudak moal jauh ti ieu buah aing siap beunang ini cangcet bagong naon om beunang ku aing eta mah sia malingan awi aing teh tah kubuk lain di goler-goler kieu kubuk ari maling naon mang abi manteu anjing datang-datang jual ngamuk kesurupan engang buah-buah kalau tuh maneh kehet sia teh geus maraling awi enak ngomongkeun aing kasurupan dikira sakasurupan naon aing teh kitu maneh cek sintus nosok maukan awi aing ya lain urang karek ka dieu nya beda we cenah barudak nosok ulin di dieu nosok maukan awi teh fitnah eta mah fitnah buah-buah salah di aing teh horea pidorakeun we teh Gusti lagu lumayan sorangan nu malingan awi aing teh Nah, mangan tuh anu make kaca panon. Heeh, eta. Manehna kamari mah ngala urang oge keur di budaknya. Heeh, tah. Aslina teh tah. Mau bedog aslina. Geus ngadudomakeun berarti jelema teh tah. Ku aing dibelah nu kitu mah. Tah, beunah bener nya nu kitu mah nya. Anjing nyeri magong ku aing mah ajak tokan deui kira. Ka hayang budak urang keheula dipitnah sok nya urang ngala awi. Sok mending ngala parawan, ngala janda pada mau awi kamerang-merang bisa atuh anjing. Campurkeun. Nah, make kesamaan nona. Wah, nu kitu mah tuman. Terus. Terus. Edannya euy, pada kalapa mah euy. Sangkang naik balatak teh kehet. Terus. Weh, lur, dijelat tuh. Aing kegerwan tadi. Tadi. Atuh nya kedeung masih tengah poe ge rodang. Di jero atuh. Baiklah, ini ada modalnya lah. Sarua sok ya. Kalapa teh bisa. Iya, geus ka di kontak ku urang dulu rek. Heeh. Karek ka dieu. Kalapa mah pangbukeun hargana. Kadinya teh 4.000 lain saulu. 4.000 bae lah, buat kedulur lah. Ya lamun jelema nanyakeun ka maneh. Sabaraha hargana 6.000 da urang kudu buruan atuh. Hah? 2.000 lur. Ah, bae atuh sok daripada teu payu garing marurang. Ku bajing sok. Bener. Sok ningali ka dieu bajingna tuh. Pokoknya mau geus kitu eta sorangan aya perlu deui aya onangan di euy mari tetangga mau tahlil biasa Sugan teh ka karaokean. nya insyaallah mungkin nuturkeun lamun geus tahlil Iya, siap, kan leuwih siap, madep geus tahlil karaokean Tah kitu we bener. nya sok atuh sok moali lah Wah tenang we atuh lur. Wah, pimilikeun deui mah ya. Mau apaleun pamajikan. Telepon Mang Bani mah. Naon? Keur boga milik ya? ah kitu atuh Bal, boga milik teh telepon. Urang ka karaoke nu kata, "Oh, naon? Anjir, karaoke mah kabeutik. Ira, ayo siap-siap. Siap-siap. Ayeuna disalin mah." Daguan di jalan dan eta omat yang pemanasan
film XXX kirim buatnya. Ah, terus kurang ke diberi kunci nah yang berebet yang mana lah. Duh ini suka tinggal sap. Siap dikirimkan. Oke, siap. Nah, alur balik deui asa aneh. Cing ulah aing anu poho ieu teh. Kalapa mah geus beres. Beres kalau mah. Ieu carita awi ye. Awi. Terus kumaha? Awi nu mau awet ya, geuning di dinya lain barudak. Cawit mana tambani. Iya. Ngaku dah malah naon ngaku. Fitness eta mah lur. Lain fitnah barudak ge apaleun di dinya keur ngala teh. Malahan barudak teh ngomong mang entus teh make kacamata heueuh bener. Anjing. Tong sok tok mungkir tah. Aku TikTok kan diganggu. Nyawa yang FPP. Oh, nu eta teh, alur. Heeh, mun teh heula teh rungkat. Heunya daripada garing dituare ku dieu teh. Geus asup akal di dinya mah. Nu garingna, anu kolotna iwungna sia mah disayur dipaok. Lieu bae ngasa. kumaha dah? Aing burit ya. Bah, kitu bah. Da butuh. Tong sekali-kali dewe nya. Dua kali menang nya. Bisi kadar ku anak sih teh. Kigituan. Nuhun amin. Karena aing budak dibobodo anjing. Aku TikTok. Aduh, si goblok kita kekolot. Tuh, sini.